Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komennya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Dina karakterna Eyang Buana Putih, sikap jeung caritaan anu tenang harita dijawab gunang bule. Mbah Bentar kedah uninga mahnya sawai anu miharep ngapimirit catatan rahasia teh ya. Tang tos we kedah tiasa ngungkulan heula diri abi kitu. Magi upami teu kitu mah pamohalan eta catatan rahasia dipasikeun teu pupuguh. Margi memang kitu katang tuanana anu lumaku sanes. Punten we sanes senang tang. Janten ayeuna mah kantun bade kumaha ieu sikap sareng tindakan Mbah Bentar. Mbah Bentar terus nyarita deui. Dengekeun ku si lain nang bule. Dewek lain bae bakal mampu ngungkulan kakuatan ilmu si lain. Tapi si lain bakal dibinasakeun ku dewek senang bule. Dewek geus moal mere diampun ka si lain. Anu keukeuh moal mikeun catatan rahasia ka dewek. Nya upami kitu mah abdi ge kangaranana bade aya anu ngabinasa mah tang tos we bakal upaya ngabela diri Mbah. Margi abdi memang kedah nyaah ka diri kitu Mbah Bentar. Mbah Bentar langsung harita ngawangun pasangan. Neuteuf seukeut kanang bule betus nyarita. Sanajan si lain boga kemampuan ilmu silat tingkat tinggi nang bule. Dengekeun sia. Si lain tetep moal mampu ngimbangan kekuatan ilmu Bentar jagat tu digunakeun ku dewek nang bule. Si lain montong ka dohong. Sabab sakedeung deui si lain bakal ajal binasa mangsa kabeunangan ku panarjang dewek. Nang bule ngareret ka manggali terus nyarita. Langsung sae mang ayeuna mundur sok mang. Nya mundurnya. Margi abdi jelas kedah ngayonan Mbah Bentar mang. Ieu kayaan memang kedah dilakonan ku abdi mang. Ya mang menjadikan mengertos nang. Hanya saja harus tetap mewaspadaan ya, harus mewaspadaan. Sebab kekuatan ilmu Mbah Bentar tidak bisa dianggap enteng nang ya. Hati-hati nang ya. Selain itu Mbah Bentar sudah membogaan tekad untuk membinasakan lawan nang. Sekarang emang memundur ya, memundur mang. Geus kitu mah. Manggali terus ngajrelat nuruh ka lebah Dewi Kayang anu kakarek bisa ngoreal hudang. Terus diuk dibantuan ku si Jawa idaman harita Dewi Kayang terus cengkat nangtung. Sedengkeun nang bule neuteuf ka Mbah Bentar betus nyarita. Mbah Bentar. Teu kedah waka mastikeun bakal mampu ngabinasakeun diri abi. Margi anu kagungan hak nyabut nyawa abi mah lintang ti anu makawasa mah.
Punten ya sanes bade mamatahan ka Mbah Bentar nyamahnya. Mbah Bentar anu ngarasa boga angkehan bakal mampu ngabinasakeun lawan harita tos nyarita. Silaing teu kudu mamatahan ka dewek sagarupa na boleh. Anu kawasa kana nyawa ilaing memang dewek deuleu. Anu matak ayeuna ku dewek bakal dibuktikeun kakuatan Panarajang anu bakal mampu ngabinasakeun silaing sananggule. Tak dasa ilmu Bentar jagat. Mbah Bentar maju narajang ngagunakeun kakuatan ilmu Bentar jagat dina jurus benteng Sagara Bejo atawa Sagara Hejo. Sanajan Panarajangna teu ngagunakeun pakarang, tapi da puguh Panarajang nu dibarengan ku kakuatan tanaga lapisan tingkat tinggi teu matak aneh mun angin samperan Panarajangna nebak kuat kana badan lawan. Nang bule harita ngabendung Panarajang lawan. Bantrokan kakuatan tanaga lapisan ngaliwatan legeun masing-masing harita lumangsung. Nang bule ngagrok kaget baritos ngadaligdeug kadorong mundur sababalaengkah ka tukang. Sedengkeun Mbah Bentar ngan saukur ngageser setengah lengkah ka tukang. Mbah Bentar ngagentak luncat nyusul tepus ku Panarajang susulan. Nang bulan ngimbangan Panarajang nujai lawan, malah bisa ngasukeun Panarajang nak ka nujai lawan. Suki brogas. Nang bule ngaranjung kaget sabab Panarajang na taya pangaruh naon-naon pikeun lawan. Gese waktu sababaraha detik ti sanggeusna nang bule ngasukeun Panarajang ka nujai lawan. Harita Panarajang balasan leungeun katu Mbah Bentar ngahantem kana dadanang bule. Sat hiuk keberat. Abdi kabenangan deui doh. Nang bule ngagerunahan kanjeri terus ngabangkeung menurut sabawa lengkah ka tukang. Mbah Bentar mancuh dina tangtunganna bari ngumbar caritanana. Kabandungan ku silaing nang bule. Sanajan Panarajang silaing tadi kena kana anggota badan dewek, tapi ku dewek teu karasa naon-naon deuleu sia. Panarajang silaing eueuh pangaruhna pikeun dewek nang bule. Eta kaayaan nandakeun kakuatan Panarajang silaing teu mampu ngimbangan kana kakuatan jurus benteng Sagara Hejo. Anu matak mun silaing masih kene betah di dunya. Cek deweke leuwih hade gancang bikeun eta ka dewek catatan rahasia teh ya. Ucara kitu mangka dewek geus moal make kudu ngabinasakeun silaing nang bule. Dina sikeut jeung caritaan anu tenang harita nang bule ngajawab. Tarung masih kene lumangsung Mbah Bentar, Bah.
Jurus nu digunakeun teh memang hebat bah. Tapi abi bade upaya sakuat tenaga we pikeun ngabela diri Mbah. Kumalgi abi teh nyaah ka diri Abah. Malgi abi memang ya kedah nyaah ka diri kitu sanes. Mbah Bentar sagade diri pikeun neruskeun tarungna bari mere ancaman ka nu jilawan. Si lain memang belagug nang bule. Ku dewe geus dibere tawaran sarta dibere kasempetan kalaka tetep nolak si lain. Kebled sia. Mangga geus moal aya di ampun pikeun si lain nang bule. Tada sia jurus benteng Sagara Hejo. Jorelat culung Mbah Bentar maju dina rajang. Kacepatan gerak jeung kakuatan panarajangna jadi leuwih dironjatkeun. Nang bule ngimpangan panarajang nu jilawan. Bantrokan kakuatan tanaga lapisan lumangsung deui. Sauhiu kedukeus. Nang bule harita geus rek ngasupkeun panarajangna kaburu kapieulaan ku nu jadi lawan. Dua kali panarajang Mbah Bentar ngahantem kana anggota badan nang bule. Sauhiu keburu geus. Kawenangan deui abi aduh. Abi kawenangan deui baraya podja. Doakeun abinya. Nang bule ngageronahan ka nyeri saterusna ngebangkeung mundur sabalengkah ka tukang. Sultan Mudi doakeun abi Sultan. Nada ijenjeng Sultan mah genah kana awak. Nang bule gancang ngajaga kaseimbangan. Bangkeung daligdeug raneg. Nang bule terus mancuhkeun di tangtunganan. Sedengkeun Mbah Bentar bali merhatikeun nu jilawan terus gumbar caritanana. Kekuatan daya tahan badan si lain lumayan oge nang bule euy. Lumayan sakitu mah. Mun seglingang kanu sejan mamang sakabeunangan 2 kali ku panarajang lewet. Geus bisa dipastikeun bakal langsung rubuh dina kaayaan eueuh nyawaan. Tapi dina kekuatan panarajang anu saterusna bisa dipastikan si lain bakal rubuh dina kaayaan eueuh nyawaan alias modar nang bule. Eta anu bakal karandapan sakedeung di ku si lain nang bule. Jadi nangtukeun sikapna pikeun ngagunakeun kekuatan puncakna nyata ilmu pancer tunggal pungkasan. Perubahan kaayaan dirina nang bule lumangsung. Ngadadak buukna anu beureum jejarocong rarancung heuras kawas-kawat. Sorot panon semu anu hurung. Kulitna jadi beureum. Dina karakterna akibuana ireng, sikep jeung caritanana jadi kasar. Ningali perubahan kaayaan dirina nang bule. Harita Mbah Bentar jadi kagetin oge. Salila dirina tarung kakar harita ningali kejadian seperti itu. Tapi Mbah Bentar kakageta telila tetep boga angkeuhan bakal unggul. Sedengkeun ang bule musirkeun paneutepna kanu jilawan ditus nyarita. Panarajang maneh anu ngahantem kana anggota badan aing teu mampu ngarubuhkeun aing geuningan anjir. Kekuatan ilmu Bentar jagat gentar jagat rawodol anu digunakeun ku maneh kalah ka kumaha oge moal mampu dipake pikeun ngabinasakeun diri aing mah sabentar. Karep kahayang maneh anu keukeuh hayang ngarebut catatan rahasia anu aya di aing
eta kalakuan maneh bedana jeung rampok bega bangsat sia bentar hayang ngarebut bana batu aloin hakna wah si lain mah sarua jeung koruptor ulung nah nepikeun ka negara hancur kitu sa goblok teu ngarasakeun anjing tapi ku aing bakal dibari kasempetan sia mun heueuh maneh bakal mampu modalan aing gunakeun kekuatan panajang anu paling hebat sebentar. Goblok. Ningali sikap jeung ngadenge carita anang boleh saperti kitu. Mbah Bentar beuki kahudang amarahna. Harita sagede diri pikeun majuna Rajang bari nyarita ka nu jai lawan. Nang bule. Dewek sing nang ngarasa kaget ningali perubahan kayan diri si lain. Rek ngagunakeun kekuatan ilmu naon wae tetep moal mampu ngimbangan kahebatan kekuatan ilmu Bentar jagat dari sia. Hartina dina ieu tarung geus moal bisa dibantah deui. Dewek anu bakal unggul sarta mampu ngabinasakeun si lain. Tanah sia kekuatan ilmu Bentar jagat. Jurelat tulung Mbah Bentar maju dina Rajang. Kekuatan panajangna dironjatkeun deui. Nang boleh dina kayaan teu ingkah di tempatna harita ngapendung panajang lawan ku sapasang leungeunna. Bantrokan kekuatan talaga lapisan tingkat tinggi lumangsung deui. Sauhikrukes. Mbah Bentar ngagerok kaget sabab balukar tina eta bantrokan manehna ngadalig kadorong mundur ka tukang dua lengkah. Sedengkeun nang boleh mundur salengkah. Meh dina waktu nu bareng duanana marancukeun di tangtunganana. Mbah Bentar kerung bari ngomong dina jero hatena. Harap jana. Kekuatan daya pangbendung sinang bule nyata di luar dugaan aing. Balukat dina bantrokan kekuatan talaga lapisan aing jadi ngadalig deuk kadorong mundur dua lengkah. Sedangkan sinang bule saukur mundur salengkah. Kekuatan tenaga lapisan sinang bule jelas itu bisa dianggap enteng wae. Tapi aing jadi penasaran asapila aku aing kudu eleh jajaten ku sinang bule ku budak kamari sore. Mbah Bentar jadi beki penasaran mahna sagade diri pikeun neruskeun tarungna. Nang boleh nyarita deui kan dilawan mapanas ku caritaan. Mane mah hayang modalan nu jai lawan. Tapi gablek kamampuan ngan saukur kitu patut Bentar goblok. Kumaha maneh bisa ngapimilik catan rahasia nu aya di aing sia. Males maning kade ngajedog cicing di lemur. Baritani melak-melak sampe jeung ganyol naon sia teh. Geus kudu pipireun kana urusan dunia luar anjir. Pangabegu kitu patut sia teh jadi anelan. Terus maneh montong waka agul boga kekuatan ilmu Bentar jagat. Aing dia boga babatuan si Bentar tukang kenang. Waluya nu bake kitu mah. Sabab dina kanyatana mejus anjir Bentar jagat teh mejus eta kekuatan ilmu teh Bentar. Mbah Bentar bugue jadi beki bedah amarahna. Muralang kanang bule bari nyarita. Si lain kudu ngarti nang bule. Nah aing mah tadi oge ngarti sia teh. Dewek tacal ngagunakeun kekuatan panarajang anu sabenerna. Nah atuh.
Kakuatan panarjang sabenerna ku dewek ayeuna bakal dibuktikeun. Tah, kitu ceuk aing oge tong diengke-engke goblok. Kawas lain kolot bae sia teh kudu era we ereh ku aing ha. Tada sia. Jorela culung Mbah Bentar maju dina raja. Nang bule ngimbangan panarajang nuju lawan. Waktu panarajang lawan datang, harita nang bule ngabendung panarajang lawan. Gese waktu sababal detik panarajang leungeun katunang bule mubus nyusup di antara celah lolongkrang kosong lawan. Panarajang nang hantem dada lawan. Bus selusup hiuk dibunuh gas. Tapi Mbah Bentar ge bisa ngasupkeun tajongan suku katuhuna kana kekemplong lawan. Sat hiuk gas. Mbah Bentar jeung nang bule pada tindalegleg mundur ka tukang sababalengka. Saterusna meh dina waktu anu bareng duanana gancang pada marancuhkeun di tangtunganana. Mbah Bentar kerung ngahuleng kageteun sabab panarajang nu dilawan ngabalukarkeun dadana karasa nyeri. Nandakeun kakuatan panarajang nang bule mampu nembus kakuatan jurus benteng Sagara Hejo anu teu mempan ku panarajang jeung pakarang lawan. Sedengkeun manggali si Jawara Idaman jeung Dewi Kayang malah Ki Petir anu geus bisa cengkat nangtung. Harita geus aya di didireun si Jawara Idaman ngabandungan kana lumangsungna eta tarung. Dewi Kayang ngarelet ka si Jawara Idaman betos nyarita. Mudah-mudahan we nang bule sing adina kaunggulannya Kang Gali sayang. Eta nu diharepkeun ku abdi mah da. Sabab mun tepikeun ka eres jajaten ku anu jilawan geus bisa dipasikeun bahwa nang bule kitu deui urang tiluan jelas bakal dibinasakeun ku si Mbah Bentar. Eta jalma geus moal mere diampun kanu jilawan Kang Gali sayang. Hai. Dewi Kayang permata hatiku si manisi si demplu. Tidak usah letih hati sayang ya. Aduh. Akang membogaan keyakinan nang bule akan mampu dong untuk mengungkulan lawannya. Ya, sayang. Sebab akang sudah tahu nang bule sudah dapat sudah dapat kuasai ilmu panunggalan jati sampurna yang ada dalam catatan rahasia teh sayang manise. Si lemplu si sayang. Kita menjadikan harus tetap tenang dong. Nang bule putus rawing akan memenangkan pertarungan ini. Jadi jangan menjadikan selempang hati ya sayang ya. Lagian kan ada akang ya pujaanmu. I love you. Ki Petir milu mairan caritaan. Dewe boga pamikiran nu sarua janggali. Nang guru tang tu bakal aya dina kaunggulan. Tapi dewek jadi penasaran oge ya gali. Eta janggali nyaho di mana make jeung nyebutkeun nang guru geus bisa nyangking sapinuhna ilmu paninggal panunggal jati sampurna. Ahai. Si Jawara Idaman sudah kontak batin dengan nang bule ki. Kemudian melalui kontak batin nang bule sudah menjelaskan bahwa menumpi dirinya sudah rengse gitu ki. Dan akan datang menembongkan diri untuk mengayunan Mbah Bentar. Kemudian menjelaskan bahwa ilmu panunggalan jati sampurna yang ada di catatan rahasia sudah dapat dikuasai sepenuhnya. Itu yang menjadikan regretnya hati si Jawara Idaman. Ya sekarang mah kita membandungan lagi lah pertarungan saja ya. Sampai ke jucungnya begitu. Harita tiluanana musirkeun di perhatianana ka tempat lumangsungna tarung.
bari merhatikeun nu jilawan harita nang bule nyaita deui di Bandung Seri. Panajang maneh nu ngahantem kana dada aing memang lumayan oge bentar euy. Tapi tetep we non teh eueuh mampu ngarubuhkeun aing anjir. Anu mata kakuatan panajang maneh kudu leuwih dironcatkan ceuk aing oge anjir lain poporongos wungkul sia teh. Promosi we bebeakan sia teh. Tapi mana buktina sia? Mun heuh masok maneh hayang modaan aing cing bener-bener sia teh katrukeun pangabegug teh goblok. Mbah Bentar saga di diri pikeun neruskeun tarungna. Mureleng kanang bule betus nyarita. Si lain wani nganggap enteng kana kakuatan dewek sanang bule. Sakumaha hebatna ilmu silat si lain tetep moal bisa menang deuleu sia. Dewek jago kolot anu geus malang melintang di dunya kajawaraan. Anu geus asa ku pangalaman dina mangsana tarung hayunan nu dilawan. Jadi eueuh ti dituna dewek make jeung kudu ere jajaten ku budak kamari sore kawas si lain nang bule. Saora si lain maju dagang sia. Meunggeus. Ari kitu mah aing anu bakal maju nalajang sabentar. Hayya. Jorela dilong nang bule maju narajang. Sedengkeun Mbah Bentar ngagibegeun awakna. Kajadian aneh lumangsung sakujur tangtungan badan Mbah Bentar jadi dipuleun ku cahaya hejo. Waktu panarajang nang bule datang, harita nang bule jadi kageteun sabab kakuatan panarajangna teu bisa lajukeun akan anggota badan lawan sabab kahalangan ku cahaya hejo anu ngapuleun sakujur tangtungan badan lawan. Samemeh nang bule leungit kagagetna. Harita Mbah Bentar ngasupkeun panarajang leungeun ka tuhuna ngahantem kana badanna nang bule. Sat hiuk berdas. Dada aing beunang anjing. Adah. Dada aing beunang anjing. Nang bule ngageronahan kan nyeri bari ngadalig ka dorong munura sabareng ka tukang. Tapi nang bule gancang ngajaga keseimbangan badanna. Dalig raneg nang bule saterusna mancuhkeun tangtunganana. Sedengkeun Mbah Bentar ngumbar ka sukahatena. Dewek boga kayakinan sareng bule goblok. Baka si lain baka rubus ya. Dewek boga kayakinan bakal mampu ngarubukeun si lain nang bule. Sabab kabuktian kakuatan parajang si lain teu bisa laju deuleu, teu bisa kena kana anggota badan dewek. Kalaka dewek anu ngasukeun parajang ka si lain. Anu matak si lain kudu ngarti nang bule. Kalah ku mau ge si lain moal mampu ngungkulan ajen pangati dewek sia. Nang bule kalah kanyen serikeun banyarita. Mane montong waka ngarasa suka hate anjir. Kawas bebenit wae sia teh. Tarung acan anggeus. Hartina can bisa dipastikan saha anu bakal menang. Anu jelas aing masih kene mampu pikeun neruskeun ieu tarung. Cahaya hejo anu ngabuleun sakujur tangtungan maneh keur aing mah teu matak jadi kaget sabentar. Sabab dina panarajang saterusna mah panajang aing bakal tembus kana anggota badan maneh sabentar. Mbah Bentar males caita anu dilawan. Yeah.
silaing ulang saukurnya capek bungkus senang boleh. Mun bener panajang silaing bisa laju satakeuna kana anggota badan dewek hasok buktikeun ku silaing nang boleh. Oke. Nang boleh terus tadi. Ku aing. Ku aing ayeuna caitaan aing bakal dibuktikan jadi kenyataan sebentar. Aing maju dina rajang ya. Hari tanang bure maju di narajang. Sedangkan Mbah Bentar tengah lakukan gerakan naon-naon sabab boga anggapan kekuatan panajang lawan mau bisa kena karena anggota badana. Sabab wa mampu nembus kekuatan cahaya hejo anu ngabuleun sakujur badana. Tapi Mbah Bentar jadi kagetin. Waktu datang panajang lawan, harita panarajang nang bule tetela bisa laju nembus kekuatan cahaya hejo anu ngabuleun sakujur tangtungan badan lawan. Eta panajang geus sempat dibendung jeung disingkahan. Pilih genti sapasang leungeunang bule ngahantem kana anggota badan lawan. Satyuki bergeyo. Jada aing kabodangan Allah. Mbah Bentar ngagrok kaget bainahan kanyeri saterusna ngabangkeung mundur sabalengkah ka tukang. Tapi kekuatan daya tahan badan Mbah Bentar memang hebat. Harita gancang ngajaga kasaimbangan badana saterusna mancuhkeun di tangtunganana. Nang bule nyai tadi di Barjung Seri. Kenyataan antu bisa dibantah ku manes ya goblok Bentar. Kabuktian 2 kali kekuatan panajang aing bisa terus laju ngahantem karena anggota badan manes ya. Anu matak cek aing mah eueuh hartina eta kekuatan cahaya hejo anu ngabuleun sakujur tangtungan badan maneh teh Bentar. Sabab bisa ditembus ku kekuatan panjang aing. Edan. Aing asa terpercaya. Kekuatan panajang sinang bule bisa tetap laju nembus karena kekuatan cahaya anu ngabuleun sakujur tangtungan badan aing. Padahal mun ningali kana saneat nama sinang bule teh budak lalaki mangkat rumaja. Tapi geus boga kekuatan tanah lapisan anu hebat. Tapi aing masih penasaran ya. Pira aku kudu elih jajaten ku budak kamari sore. Aing era aku si Senep di katapang. Alah. Doakeun aing Senep. Ningali Mbah Bentar seganu keur ngahulang. Harita nang bole di Barjung Seri terus saeta deui. Caitan aing geus dibuktikan jadi kenyataan sia Bentar. Blog. Panajang aing panarajang aing maju kena kana anggota badan maneh. Anu mata geus kudu ngagunakeun kekuatan ilmu anu aneh. Tarung jeung aing mah anjir. Sabab ilmu nu kitu patut mah moal aya hartina digunakeun keur tarung ngalawanan aing mah. Dina kayaan keur kitu harita ngadadak